ini parah nih. Sato naon anu galak jiwa jelema ge sarieun. Kecil atuh nu kitu mah. Tong ka kecil heula sok heula atuh. Barudak teh bisaeun kitu mah. Sok barudak teh bisaeun sok naon ieu. Satu galak mah nya. Heeh. Anjing hutan. Mau monyet. Sok naon deui? Galak. Sajabana galak. Pokona loba budak teh bisaeun. Tah we eta teh kabeh anu disebutan ku kabeh teh salah. Nah, makin salah. Antaran ayeuna pan binatang buas mah geus hese, binatang buas nu eta mah anu aya ge di kanangan moal sarieun jelema. Nah, makanya Moal sarieun taluk teu. oh taluk atuh sok ah. Cak-cak bodas. Nah, make cak-cak bodas. Yeuh wa ku cak-cak bodas mah kamari Pak RT panggilan ke usaha politiknya. Heeh. Ngomongkeun politik cek Pak RT teh cenah. Bisa aya cak-cak bodas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ye? Lain ieu ditinggali diperhatikeun ieu unggal poe. Ieu di dieu wae betah ya bangun betah sing di dieu ya. Atuh da naon deui eueuh gawe. Sore-sore kieu mah mending kene di kebon. Ngadengkeun suara manuk atuh. Tapi heuh bener geunaheun nya. Sore-sore di dieu ya nongkrong di dieu. Lain ieu. Lumayan kulkas. Kamana nya ngara halus? Bawa ka Mang Yayan dengan kulkas mah. Emang Mang Yayan geus ganti gitu profesina? Hanger profesina. Nah, make dibawa ke Mang Yayan. Pan Mang Yayan mah tukang ngecat mobil. Bukan ame alus dicet mah kulkas teh. Dicet? Ame alus. Iya bener hayang disung sering ieu mah. Guys, jadi cenah ngomean kulkas cenah dicet cenah ngara alus mah. Tapi heueuh dicet bener alus. Ari ngara alus emang heueuh dicet. Tapi ieu lain kitu. Ieu urang teh pan kulkas teh ieu mesti poe. Teu bisa dibuka. Karek nyokot buah-buahan di jero kulkas teh hese rek nyokot dengan sangu ge hese di jero kulkas. Kulkas teh bisa dibuka. Urang poho polana mesti poe. Jadi teu bisa dibuka poho polana. Berarti merek Samsung bener eta mah bisa dibuka polana mah. Guys. Kagok edan ya guys, merek Samsung ya guys. Jadi guys, emang bener poho polana merekna merek Samsung. Aya hiji kurung pinuh ku Japati. Japati keluar di sada. Mungkin di sada-sada karena hitungwan. Di sada kumaha tua. Kan Japatina ari geus kaluar mah hiber. Pantesan atuh harus ditungguan teh sada-sada. Lainnya eta irahan cukurna. Saan itu cukur? Heuti baheula nang gondrong we hayo. Naon teh? Oncom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kokong. Gimana kong Kamana wae di teteangan teh aduh. Ieu mah kolot. Ditungguan Hayang lagi kopi hideung. Pada ngopi santai atuh kopi. Bari ngopi ieu kan tata rucingan ieu. Lain ieu ngomong-ngomong mesti mana heula gampang terusnya. Besok kita ngomong Tas asar heula. Syukur. Ngabdi heula oh nya. Besok atuh tarucingan mah naon tarucingan? Cing kokong rek nanya ka uwa ieu. Sok Binatang naon anu pangheulana katingali kayutna? Uyuh, ong. Wah, teu bisa. Naon atuh? Maknya teh nyaho. Apa? Lamun teh nyaho, lamun teu katebak bakal burut. Baik, taluk pokoknya taluk. Tongo. Iya jawaban teh. Jauh-jauh. Moga jumpa jauh-jauh. Tongo anu nyocok dina kanyut samemeh katingali binatang teh berkanyutna heula katingali. Bener teh kapikir. Lain wa ieu. Ieu usaha wa. Cuman ayeuna mah kudu make modal wae. Nyata eta. Teu make modal mah hese.
bisa teh. Mangkaning urang wa ieu teh geus nganggur ieu teh geus lila ieu hayang usaha. Ari modal teu boga. Cing wa ieu nyata bolongan. Kumaha carana? Neangan modal wa jeung usaha wa. Ieu ku wali mere bolongan. Kamari tatangga ngajual tangka harenong. Apa tangka harenong? Apa tengah harenong mah? Emang laku tengah harenong? Laku, boga teh di imah tengah Ari harenong. di imah mah eueuh nya di kebon anu pasir mah aya wa tengah harenong dan kitu mah atuh. Jadi pelak, mata loba ngajabrag nu kitu mah. Tah kira-kira aya sabaraha tangka harenong di imah? Aya 30 tanggal mah wa. Loba nih. Tah tatangga mah kamari ukur boga 20 tangka. Dibeli teh 20 juta. 20 tangka harenong. Nah, mahalingnya. Rek atuh anu urang dijual ieu wa ieu. Ayeuna kali 30. Sabaraha 30 juta beunang. Boga meureun modal, tah bomolongan ti gua. Heeh, benernya eta ka saha wa ngajualna wa? Kamari teh ka orang Jakarta. Diborongkeun teh tangka harenong teh 20 juta beunang. Tah nu dinya ka orang Jakarta. Heeh, wa lah erek kamu aloba dedengean wa. Dijual wa lah. 30 tangka berarti 30 juta. 30 juta. Heeh. Erek dijual mah. Erek Tah dijual. tatangga ge nang jeung tanahna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, si Uwa ieu nyantai we tuh. Nyantai we, wa macep. Kan eta pemandangan wa nya aduh, sore-sore kieu teh mantap ieu mah aduh. Nyantai. Balik-balikeun di imah wa ieu. Di imah mah sok inget kana sembako lah rudat. Inget kana sembako, ada sembako ayeuna tuh makin hari teh makin naik ya wa. Mararaha Pasti. Yang ai bagi wa mah teh susah, Cep. teu susahnya. Pengaruh sembako naik ya wa. Yo wa teh. Nyaritakeun deui nya. Wa teh keur sare, Cep. Naluhur kasur. Sare teh. Ya eta teh. Penting kamari. Isuk beureun. Heeh. Pas udang teh, Cep. Eta uam ni luas sama tah. Luas ya semua. Nah, itu langit teh ada kieu kana beungeut. Kan wa teh sare teh dihanap beunang kasur teh. Eta lalangit. Ada kana banget. Heeh. Kunaon nya? Heeh nya teh wa teh penasaran ye. Ditempoan ku wa teh kahanap. Eta uwa muni luas. Sing horeng eta naon ngaranna teh Cep disebutna teh supa. Supa. Heeh nya jurung kunung di harapan kasur. Eta supa ngajurung kuno. Kana kasur Kana kasur nepi ka adek kana langit wa oge banget teh. Eta meureun apa supa suung, supa suung. Bayangkeun sok ku Acep gedena sagede kumaha. Wa mah pisang. Wa mah najan sembakona teh ngadaharan supa we eta mah sabulan teh. Wareg. Eta supa teh sabulaneun. Sabulaneun. Wa ngadaharan supa eta bosen geus ngarasa beureu eta ngadaharan supa. Guys. Coba guys asup logika teh guys. Eta cenah aya supa guys. Kabayang murungnya eta supana sagede kumaha eta kuat gajurung kunung kana kasur gitu. Coba sekalian guys ya. Eta ge wa ari basa uwa geuningan ngabagi lele. Eta lele di mana deui tah? Tah eta mah kieu caritana teh Cep. Pani imah uwa teh ning apa meureun imah uwanya. Di gigireunna teh deukeut dapur uwa teh gonggo. Heeh, Gonggo tisusukan. Gonggo tisusukan, heeh aliran tisusukan. Uwa teh keur ngadaweung we di denge-denge teh. Ieu teh asa cing cepak kieu. Nah, ieu teh. Heeh. Beuki dieu teh beuki loba kan teh. Heeh. Kumaha lang loba rame. Da penasaran eta uwa teh. Jadi gue wa teh mokeun ka dapur, jeung ka pimpin da deukeut pisan, dapur pisan si gonggo eta teh. Di deukeutna wa teh ditoom. Astagfirullahaladzim. Sing horeng teh Cep lele, Cep. Lele dina gonggo. Lele eta kuat kau. Yo ngaeur lagon ge nyaeur kumaha meureun nyaeur. Astagfirullahaladzim. Ayam meureun eta saking tadeun leuwih mah. Mata kuat teh aduh. Unggal poe teh mais lele. Wow. Goreng lele. Pecel lah pokona sagala ning diasakan lele. Dah teu beak-beak. Ah. Digerowan we tetangga teh kuat teh. Beusi harayang lele dibagikeun eta. Mahi eta mah sadesa ge komo sakampung lah.
Guys, aya lele cenah guys ieu. Dina gonggo eta kuat nyaeur. Kuat hampir sadesaeun cenah guys, percaya teh guys tah.